laula tajali lam yakun tahali eta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah sasahurat maktan santrina. Santri Ibnu Athaillah teh kolot umur teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab. Keun mising ayeuna umurna teu kolot, kitab teu bisa maca, masantren teu lila. Asal aya kahayang, hayang kumaha, hayang wusul tepi ka Allah. Tuh. Da Allah teh aya, nekadkeun Allah mah jelas aya. Sabab aya akal, aya nurul akli, nekadkeun Allah aya. Sabab ieu teh asalna eueuh, mungkin teh ayeuna jadi aya barang jieunan. Di mana barang jieunan atuh kudu aya nu nyieun, teu akal teu kaharti lamun barang jieunan ujug-ujug aya we nu nyieun teu kaharti. Jadi kahartina ku akal teh kudu aya nu nyieun. Ta asadaka kurbahu minka. Mun boga pikiran kitu dianterkeun ku pikiran nurul akli teh kana yen anjeun teh bakal nyaksi Allah deukeut. Engke ditaekeun ku Allah Ta'ala teh imanna kana ainul yakin. Ari iman ainul yakin nu kumaha deui? Kadang-kadang urang bisa nyebutkeun iman ainul yakin tapi nyata nama dina iman ainul yakin can apal. Asadaka nyaksikeun iman ainul yakin teh ka anjeun. Ada maka liwujudihi, anjeun teh eueuh karana Allah nu wujud. Geus pikeun makompana atuh. Di mana geus nyaksi makhluk eueuh Allah nu wujud tah. Yakin Allah ayana. Ngalaman nyaksi makhluk eueuh, nu aya mah Allah mah teu si eueuh. Jeung moal eueuh deui. Ka imanna itu ainul yakin. Ahli Allah mah ditaekeun iman ainul yakin. Ya saduka adamaka liwujudi, nyaksi makhluk eueuh, diri eueuh, kebon sawah sapi jeung eueuh ngan Allah mah aya. Geus ngajaran nyaksi ka Allah wungkul nu aya makhluk eueuh. Can ditaekeun atuh iman kana ainul yakin. Aya keneh salureurna ta aya nepi ka iman hakul yakin nurul haq. Nu kumaha iman nurul haq teh? Ya saduka wujudahu la ada maka wujudaka. Nyaksi Allah nu wujud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ningali ayeuna Allah nu wujud. Allah makhluk eueuh, Allah nu wujud. Allah wungkul. Itu pika iman hakul yakin. Ta iman hakul yakin pika nihayatul wilayah. Tutugna sifat kawalian nepi ka iman hakul yakin. Mun can ngajaran urang-urang nepi ka dinya itu ahli Allah mah ditaripikeun ka dinya. Di masar teh sukanta golongan-golongan nu iman nepi ka hakul yakin. Golongan-golongan zaman nu iman nepi ka ainul yakin. Golongan-golongan iman aja nepi ka nurul haq. Ngarariung we sukan teh ditu teh sakolompok ari ayeuna mah di madrasah Cibanta mah galon hukum-hukuman nu teu apal di Allah aya, nu apaleun di Allah aya pika iman nurul haq, pika ainul yakin, pika nurul akli aya. Tah ceuk di dieu laulal warid makanal warod. Mun teu aya warid ti Allah datang kana hate maka warid maka moal daek wiridan. Paling ayeuna daek kapaksa pada nyepeng tasbih.
Allah di sana Allah teh hatena mah ka Allahna walau la tajali lamun teu tajali ka Allah lam yakun tahalli maka moal bisa mapaesan mana sifat-sifat anu mahmudah diayakeun madmumah dipikeun da ku tajali mah eueuh sifat madmumah teh ujub ria jeung takabur sabab nu aya Allah hungkul bidayatul majdub mimiti nu majdub mah nihayatul salik nihayahna tungtungna anu suluk nu majdub mah mimitina barai disaksikeun ku Allah teh ka Allah hungkul nu aya ya saduka wujudahu la ada maka wujudaka kasaksi Allah nu wujud makhluk mah teu inget aya teu inget nu majdub mah mimiti ti dinya teh nu suluk mah panungtungan sabab ari bidayatus salikin mah tina teh eta ningali pare montok tukang tani pare montok di sawah ningali pare montok lantan ditanya cek alasan ngamontokeun pare aing atawa lainnya mohon Gusti jadi pare teh teu bisa nyieun montok teh teu bisa nyieun pare Allah ngadamel pare jeung Allah ngamontokeun kana pare bisa Allah ngamontokeun kana pare bisa naik tah keterang ti Allah teh ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare hedat nu bisa ngamiskeun kana gula hedat nu bisa ngasinkeun kana uyah tala biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi nuduhkeun Allah teh ku ayana asar gawe Allah kana ayana asma Allah ya qadir pina karya qadir teu katempo montokna pare tapi asma ya qadir dala biwujudi asmaihi ala wujudi sifatihi nuduhkeun Allah ku ayana asma Allah ya qadir teh kana ayana kudrat di Allah iradat di Allah kudrat di Allah teh jeung iradat sifat ma'ani sifat nu tumetep dina dat Allah cara bodas tetep dina kertas atau hideung tetep dina kopeah dala biwujudi sifati al wujudati nuduhkeun Allah ku ayana sifat Allah kudrat jeung iradat teh kana aya dat Allah nu ngabogan kudrat jeung iradat tabrai dat Allah nu kasaksi anu ngabogan kudrat jeung iradat batur mah narepi ka ditu teh tajalan urang ayeuna nu saruluk teh mapa jalan eta tukang tani tukang atawa dagang ka pasar sanajan ka pasar ge dan buka tingali rambutan beureum leumpang tina rambutan beureum kanu ngabeureumkeun rambutan tukang dahar cabe lada leumpang tina cabe lada kanu ngaladakeun kana cabe nepi we ka Allah wal muradu anu karepkeun bidiki kalan dikir anu karepkeun aku dikir jelema teh kudu dikir ka Allah hunak di dieu sairul a'mali tasakabehna piang-piang amal adohirati dohir tasakabeh amal dohir teh mana salat zakat puasa mung haji ekah kurban itu amal dohir eta teh disebutna dikru naon sababna sabab dina eta amal teh nu alus teh nu aya eling ka Allah najan ina kurban teh eling ka Allah ingat kana mayor eta mayor itu tuh najan salat aya teh eling ka Allah di sawah eta keur ulin di sawah salatna lain dikir teu kajumlahkeun salatna jadi dikir dan teu aya eling ka Allah tuh ngan urang mah masjid ieu mah lamun lohor teh penuh ke ku jamaah anu salat saperti salat maghrib nya ari bilangan jelmana pinuh masjid ngan lamun ditempona hatena teh aya eling ka arulin sawareh masih silapang asar tuh salat mah asar ngan ingetna ka sisi lapang tinggalun mimitina moal apal mimitina ya da kuring keur salat itu salat heula nu lalajo ayeuna asar cara salat asar naon sababna
teu geus tapi ka magrib tuh da ari urang ayeuna balik memang geus teu apal tungtungna mata yang nepi ka geus we kitu teh keun kajian teu salat magrib angot Persib mah kan untungna Cibantar taraya Persib taraya sotenan di terminal dina HP mah aya we wal muradu bidikin kesebutkeun dikirhuna di dieu teh eta sairu amali dohirati sakabeh amal anu dohir ka jumlah tadikir wa abaro jeung ngabasakeun musannif ngabasakeun bi kan itu dikru we tadikir teh anatina itu amal tina sakabeh amal dohir disebut dikir li'annahu karena sanyana itu dikru rohuha eta rohna itu amal jadi hirupna aya amal teh eta teh ku dikir ku eling kalau najan la ilaha illallah lisana ari teu eling mah kalau lain amal eta mah tuh matak lamun ayeuna ngaji jeung amal ta ilmu ngaranna lamun teu aya amalan ilmuna teh lain ilmu teh naon pengetahuan eta mah gitu pengetahuanna loba ngan kulantaran ilmuan lain amalna mah loba ngan kulantaran teu aya ilmuan pagawean we eta mah itu lain amal jadi amal mah ngahiji pagawean jeung eling ka Allah ta listimalihi karena ngawengkuna itu dikru alih kan itu amal karena ngawengku dikir teh eta eling teh kana amal tah jadi amal mana bae asalnya dikirain eling ka Allah eta teh jadi amal tuh jadi atuh urang kena lektor ge eling ka Allah yen kuring teh ku Allah keur bisa kena lektor nyaksi karena tasarruf aroka kuring kena lektor tah eta dikir karena teh sanajan amalna lektor ge ari urang ayeuna amalna mah salat dohirna mah ngan teu eling ka pagawean eta lain dikir eta teh lain salat eta da salat mah kudu jadi dikir ari ieu mah ya teh eling ka Allah taala matak lain dikir salat eta mah naon atuh gawe we wungkul pakulun maka saban-saban sahiji minasuhudi tina musahadah wal pikri jeung tina pikiran eta yurja'u dibalikeun ieu kulun teh lil majdubi kanu ku Allah dimajdubkeun wasaliki jeung kadama anu suluk aya nu suluk aya nu majdub anu majdub manu ku Allah bae dibukakeun nyaksi ka Allah makhluk eueuh ya saduka wujudahu nyaksi wujud Allah la ada maka wala wujudaka teu inget ka makhluk mah aya jeung eueuh teh da Allah wungkul nu aya nu majdub mah kitu mimitina disulukeun dimajdubkeun ku Allah wasaliku jeung kanu suluk tah nu majub jeung kanu suluk jadi suhudi jeung pikri eta kanu majub jeung kanu suluk wa tamilu jeung narima pantasna rujuul awal balik anu awal majdub lil awal kanu awal tah mana suhud nu kahiji di dieu aya suhudi pantes eta mah balikna kanu majdub wasani ari nu kaduana pikru pikiran tah eta asal nu kaduana eta mah kanu kadua lisani mana pikir mah pikru mah kanu suluk dan nu suluk mah ningali kapan montok pare mikir tina pare montok nepika timbulna asma nepika timbulna sifat jadi nu majdub suhudi musahadah kanu majdub salikun nu suluk eta mah kanu aya pikiran mah kanu suluk
subah bayana laka wallahu alam bisawab. Kaleng kapayankeun. Naonnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annaha jeung kana sanyana hakikat. Geureng jeung karana sabenerna hakikat. Li anna haqiqata tegasna kana sanyana hakikat. Sirun eta rahasia. Sir kolbu ruhu siru kolbu melong kana montok pare. Ruhu nepung ain apal Allah na montok pare. Siru eta teh anu bisa ngobrol jeung Allah teh nepikeun sir. Kolbu nepi ka maqam muraqabah, ruhu nepi ka maqam musyahadah, siru nepi ka mukalamah ngobrol jeung Allah. Rahul cenah ngobrol jeung Allah. Nya. Sir ngobrol jeung Allah. Min asro ilahiyah tin rahasia sifat kapangeranan. Rahasia ilahi. Tuh. Dibikeunna teh rahasia ilahi maka ahli Allah. Nu lain ahli nama moal ge dibere rahasia eta. Urang ge sok ari ngobrolkeun anu nyumput mah rahasiana. Tare beja-beja ka batur ari rahasia. Ori kitu mah rahasiana kasih pada urang nama rahasiana. Kaditu dibejakeun ka dieu jadi sarere lain rahasia tuh. Ada apa sarere mah. Sirul ilahiyah ilahi teh anu diikutan ku sakabeh makhluk. Ningali makhluk anu aya kabeh ngarikut ka Allah. Rambutan beureum ngikut ka anu ngabeureumkeun. Rambutan hejo ngikut ka anu ngahejokeun. Gula amis uya asin cabe lada. Ngikut ka anu ngaladakeun ka anu ngamiskeun. Nu matak di ayakeun cabe lada tong dipoyo ku ladana dan manfaat cabe lada. Aya jelema anu daharna teu dayakeun teu make lada mah kudu jeung lada we. Ulah dipoyo kudu ayeuna lada. Haseum ge tong dipoyok. Da aya jalma teh nu ku Allah nu matak dayakeun haseum teh rek aya nu hayangeun haseum. Subuh-subuh geus hayangeun haseum aya. Nu 3 bulan mah teh. Matak tong keuheul kadong-dong haseum. Pangpengkeun sia teh haseum-haseum teuing. Tuh. Ceuk kadong-dong nu haseum teh aing haseum teh jieun aing kitu lain jieun Allah lain keur sia. Tong didahar ku sia kekeun hayangeun haseum we dieun teh. Wah moyok ka. Rahasia Allah eta mah kebon teh betaheuna di prakan kadong-dong atuh hayangeun urang Bandung mah. Da teu boga tangkalna ampun. Terukan ke Bandung payu di Bandung tuh ke Bandung hayangan sa Bandung nu kakara 3 bulan mah hayang kadong-dong we kabeh sahabat turun bisa nyeun haseum lain bisa nyeun haseum lain kadong-dong nyeun haseum teh haseum teu bisa nyeun kadong-dong teu bisa nyeun haseum Allah ngadamel kadong-dong jeung Allah ngahaseumkeun kana kadong-dong boga karep nu tak dihaseum boga karep keur keur nyomponan zaman nu hayang kana haseum nu mungeun mah ulah gitu salah lain keur maneh ieu mah haseum teh tak tong didahar aya nu embung mah
wa itu sir tema eta perkara yaktumu nyumput ieu mah ari ngaran sir teh rahasia teh tetep perkara nu nyumput teu apaleun sarerea eta teh wayah pa jeung sama dia perkara mina ulumil wahbiati tina ilmu wahbiah tina ilmu paparin ti Allah nyaho rahasiana eta kadang-kadang hasem itu teh wahbiah ti Allah nyaho rahasiana cek Allah ieu paremontok rahasiana apa teu apal teu apal sugan paremontok rek alus parena rek alus buahna lain cek Allah ieu rahasiana ieu paremontok dimontokeun teh rek nyenangkeun ka jaman boga sawah matak datang sapi kope ku saya dempes tuh teu nyaho dina dempesna eta teh rek nyenangkeun nu boga sawah keheuleun teh lantaran ka sapi bongan nyatu pare kuring nepi ka dempes lamun rahasia Allah apal mah kuduna alhamdulillah Gusti pare abdi teh didempeskeun ku sapi kobe tuh malah abdi moal pusing ngarambet deui moal pusing ngeprak-ngeprak acankeun rahasiana ku Allah keur disenangkeun moal pusing ngarit-ngarit acan nu boga sapi geus panen 5 karung datang geus meunang ngarungan teh itu tuh pan senang eta teh 2 kintal setengah malah ke setengah kintal mah zakatna jadi 3 kintal tah ari ku sapi mah jadi 3 kintal mun teu ku sapi mah 2 kintal setengah we japa dipigawe ku urang capek teh cing kira-kira mending senang jadi 3 kintal mending capek 2 kintal setengah kehartin tuh itu rahasia tuh ada mayak tumu hakikatna mah wayah pa mina ulumil wahbiah tina pirang-pirang ilmu paparin ti Allah sabab teu dibere ilmu paparin ti Allah rahasia ambek we kana boga sapi teh teu suka teu ridho sia kehed ngangon sapi molor tuh tempo kotakana aing piak parena dempes ceuk Allah eta jelema baras teu apal ayeuna rahasiana nepi ka amek kuduna mah syukuran pare montok ku sapi teh alhamdulillah teun minangkana meureunan geus ngaji kana kitab ieu Ibnu Athaillah ieu mah tuluyanna teh Ibnu Athaillah teh anu bogana ge turah raja baheula teh Abu Yazid Al-Ansari jadi raja di negara Rum 15 tahun jadi mufti di Arab 20 tahun untung datang ke Indonesia Jakarta gaduh budak di Jakarta teh eta budakna ku Allah incuna gitu jadi ganti akina patu mah incu teh bisa nyarahan kitab aki entah ya teh incuna nu nyarahan teh ari urang incu urang jadi naon kira-kira kana teh tah eta teh wahbiah ti Allah manawi nu bangsa mah nawi layudoku teu bisa dipanggihkeun dieu mah teu bisa dipanggihkeun di perkata wasilomsi kan panca indra nu 5 ku soca ku cepil ku panangan moal kapanggih hakikat mah ata rahasiah mah dari katingali ku mata kapal mah lain ge rahasia katempo ku sarerea moal kapanggih di tiangan ayeuna ku mata kepala wali anna qaim wallahu a'lam bishawab.